Banyu Asih, cek Ratu Mayang Asih ngageron di anakna anu katilu. Kah kadenge aya nu nimbalan ti salah sahiji rohangan. Kadieu geulis, sakadap Kanjeng Ibu nuju dangdan heula. Si Amung nu ngadenge kitu meuni deg-degan. Ieu putri nu katilu, aing teu meunang gagal ayeuna mah. Sigana mah leuwih geulis ieu mah tibatan nu kahiji atawa nu kadua. Sorana bae oge beda, ieu mah meuni halimpu. Gerentes si Amung terila langgeor aya nu kaluar deui ti hiji rohangan saurang awewe, tapi ieu mah beungeutna ditutupan ku tiung. Ngan ari buukna mah katempo sigana mah panjang, keupatna oge diatur siga leumpang Pragawati lamun di alam manusia mah. Namakna oge kaambeu minyak sengitna meuni nyeleber. Si Amung beuki deg-degan bae, jantungna teu pararugu. Tah bener, pastina oge ieu mah leuwih geulis tibatan putri nu kahiji jeung nu kadua. Keur mah awakna oge moal pengar kos putri nu kahiji. Eta buktina sengitna oge meuni kaambeu nyeleber. Pokona mah ayeuna aing moal gagal bae pokona mah. Gerentes si Amung bari panonna mah terus bae ngawaskeun putri nu keur leumpang. Leok eta putri teh mengkol ka pelbah katuhu nyamperkeun Ratu Mayang Asih indungna tuluy brek deku cedok nyembah. Haturan Kanjeng Ibu, semah pangabaktos nun. Cek eta putri anu katelah nyimas Banyu Asih. Nya katarima pisan pangawakti hidup teh nyimas. Anak bungsu ibu anu pangdipikeunyahan ku ibu. Tembal Ratu Mayang Asih bari ngusapan sirah putrina. Hatur nuhun Kanjeng Ibu. Mung ieu teh aya naon Kanjeng Ibu ngangkir ka sim abdi teh nya? Sok rareuwas abdi mah Kanjeng Ibu. Cek putri Banyu Asih bari tetep tungkul bangun ku ajri. Kieu nyimas, kapan ari nyimas teh geus sababaraha kali ngomong ka ibu. Ceunah nyimas teh hayang got rumah tangga. Tuh ayeuna ibu geus meunang jang pijodohan hidup. Cek Ratu Mayang Asih. Tapi kumaha rupina teh ibu? Kasep tante calon pisalakieun abdi teh. Nya lumayan lah sakitu mah. Moal matak ngerakeun teuing lamun dibawa ka pasamuan oge. Malah bisa disebut kasep lamun dibandingkeun jeung si asal jenggama. Cek Ratu Mayang Asih. Si Amung ngajengok deui bae ngadenge omongan Ratu Mayang Asih. Waduh eta ari Ratu Mayang Asih bet ngecep pisan ka aing. Aing geus dibandingkeun deui jeung si Cepot, tapi geus lah kajeun. Nu penting tujuan aing hasil bae heula. Gerentes si Amung. Kusim abdi bari tinggalan heula nya Kanjeng Ibu. Upami cocok sareng abdi nya ku abdi ditampi. Nya sok nyimas. Tinggalin heula ku hidup kataliti. Ditarima tantena mah eta mah kumaha hidup bae. Putri Banyu Asih unggek. Sedengkeun si Amung deg-degan deui bae. Manehna jadi mangmang kumaha cenah lamun Putri Banyu Asih teh nolak ka manehna. Meureun geus teu kabayang. Lain bae gagal tujuanna, malah manehna oge bakal ditunggul jangga ku Ratu Mayang Asih lantaran eta anu geus jadi aturanna. Beuh cilaka. Kumaha lamun Putri Banyu Asih teh teu bukuheun ka aing. Meureun aing teh lain bae gagal, tapi meureun bakal jadi wadal di karaton. Gerentes si Amung. Terila katempo Putri Banyu Asih hudang, tuluy malik ka palebah si Amung. Si Amung luk tungkul, sigan embung katop mau beungeutna. Embung ada tetep jeung Putri Banyu Asih. Nah pikirna di alam manusia bae oge cenah, cek manehna. Si Amung teh sok disarbut goreng. Nyamureun boal beda jauh di alam siluman oge. Pasti beungeut manehna teh goreng, kitu cek pikiran si Amung. Waduh, kumaha aing? Kumaha lamun eta putri geus nampa aing terus jadi nolak ka aing? Keur mah ieu teh kesempatan hiji-hijina terakhir. Gerentes si Amung. Ari Putri Banyu Asihna terus leumpang beuki deukeut ka si Amung. Barang geus anjog gog nagog ulang ileng siga budak bae nu keur ngilengan cocoan. Saha ngaran maneh? Nah tungkul bae? Tanya Ratu Banyu Asih. Si Amung tetep bae tungkul meuni ajri. Abdi teh pun Amung nun. Tembal si Amung. Bari anggar bae tetep tungkul. Putri Banyu Asih beuki penasaran. Ari kalakuanna mah anggar bae siga bolon. Gep nyekel gado si Amung. Tuluy diangkat talaunan. Atuh si Amung kapaksa rada nenggak. Breh ayeuna mah katempo jelas pisan rupa si Amung teh. Mana si horeng cek pikir Putri Banyu Asih. Si Amung teh geuning kasep kacida. Eta putri meuni kegereceman siga nu serab. Ih, atuh si Akang ieu mah kasep pisan geuning. Abdi oge janten bogoh Akang. Cek Putri Banyu Asih bari terus mencerong bae sampai teu kicep-kicep. Janten nyai teh keur sanapi Akang gitu. Tanya si Amung. Atuh muhun Akang, abdi mah hoyong pisan janten bojo Akang. Hoyong enggal nikah sareng Akang. Leres eta teh nyimas.
Si Amung bangun can yakin, atuh leres akang, abdi mah leres pisan bogoh ka akang. Ngadenge kitu si Amung meni bunga, nuhun atuh Nyimas, nuhun pisan. Akang bingah mirengna oge, adik akang kersa jadi caroge abdi. Atuh sumuhun kersa pisan Nyimas. Moal robeh deui akang, maksud teh moal robeh deui emutana tetep bogoh ka abdi. Atuh moal geulis, akang mah moal luncat mulang, akang bakal satia ka Nyimas. Syukur atuh akang, ayeuna ku abdi akang terus dianggap janji ka abdi. Lamun akang ingkar janji, pasti aya hukumana. Hukumana akang bakal ditunggul jangga di karaton, cek Nyimas Banyuasih. Moal Nyimas, sing percantan bae ka akang. Akang moal ingkar janji, najan kumaha bae oge, cek si Amung. Syukur engkang, abdi ayeuna nu bingah pisan. Nembe ayeuna abdi mireng aya pamengget nyareos cinta ka abdi. Hayu ayeuna mah cuang nyuhunkeun restu ka Kanjeng Ibu, cek Nyimas Banyuasih bari kep nyepeng pigelang si Amung. Nyimas Banyuasih tuluy hudang lalaunan bari narik leungeun si Amung. Maksudna mah rek ditungtun, rek diajak nyamper ka Ratu Mayang Asih. Atuh si Amung oge milu hudang, barang rek leumpang, suku Nyimas Banyuasih ti sarimped rek labuh. Aduh, cek Nyimas Banyuasih bari rada lonjong ka hareup. Si Amung reuwas, reflek leungeunna nyangkeh cangkeng Nyimas Banyuasih. Katempo awak Nyimas Banyuasih teh nyang saya kana awak si Amung. Persis bae lamun dina sinetron teh mah adegan mesra meureun eta teh. Henteu punya naon Nyimas? Tanya si Amung bangun kereuwas. Henteu Kang, hatur nuhun. Tembal Nyimas Banyuasih bari awakna angger nyangkeh dina dada si Amung. Dina kaayaan kitu, tiung anu dipake nutupan beungeut Nyimas Banyuasih kasingkapkeun. Atuh breh ayeuna katempo jelas kumaha rupa Nyimas Banyuasih teh. Si Amung meni calangap. Lantaran geuning si horeng Nyimas Banyuasih anu disangka kumaha geulis teh geuning goreng patutna kabina-bina, mata bolotot, liang irung nerebeh, bibir sumbing, ari huntu katempo si hungan. Lah pokona mah badan bener teu mangrupa bae Nyimas Banyuasih teh. Be disangka teh geulis ku aing mah. Nah bet goreng patutna kabina-bina, aing kalah kukureun kieu dempona oge. Gerentes si Amung bari jeung teu sadar leungeunna ngaleupaskeun awak Nyimas Banyuasih. Atuh Nyimas Banyuasih teh jadi ngoleang, brug bae ragrag, sirahna ti dagor kana ubin. Nyimas Banyuasih nganjeri tarik. Aduh, cek Nyimas Banyuasih. Kabeh nu aya di dinya reuwas nempo kajadian eta teh. Utamana mah Ratu Mayang Asih nya reuwas nya ambek. Geus 3 kali si Amung dianggap geus ngalajokeun putrina. Ratu Mayang Asih tuluy nangtung hudang molotot nyarekan ka si Amung. Kurang ajar si Amung, maneh geus ngaraheutkeun hati anak kami. Ayeuna geus eueuh deui kasempetan, maneh bakal dihukum ku kami, bakal ditunggul jangga ku kami di alun-alun, cek Ratu Mayang Asih bari molotot. Si Amung meni reuwas jeung sieun kacida nempo Ratu Buhaya ngamuk gitu teh. Si Amung buru-buru deku bari teu sihikna sujud-sujud bae minta dihampura. Ampun ka Kanjeng Ratu, ampun. Sim abdi rumaos lepat nun. Mung sim abdi nyuhunkeun kaweningan galihna. Sim abdi ulah dugi ka dihukum, cek si Amung bari acong-acongan nyembah. Teu bisa. Geus eueuh deui kasempatan Amung. Dina perjanjian maneh ngan saukur boga kasempatan 3 kali. Ayeuna geus ka 3 kalina maneh geus camplah ka anak kami. Ayeuna maneh ku kaula rek dihukum gantung di alun-alun, cek Ratu Mayang Asih meni tegas. Leuy Ratu Mayang Asih nyalukan 3 urang punggawana. Durgali, dargalu, kadari maneh. Kurunyung 3 urang punggawa lengkap jeung pakarangna nyamperkeun ka Ratu Mayang Asih. Ayak pikir saya naon, Dun? Abdi tiluan siap nampi parentah, cek salah saurang anu ngaran Dargala. Seret eta manusia bawa ka alun-alun tuluy hukum gantung. Parentah Ratu Mayang Asih. Sumangga Nun. Tepindo damel. Tembal salah saurang tuluy regenyeng si Amung diseret leungeunna durug-durug digusur keluar. Si Amung beuki soak ampun-ampunan. Ampun tolong, cek si Amung ampun-ampunan. Ngajedog sia montong ampun-ampunan sia ku kula rek digantung tengah alun-alun, cek punggawa. Di sajen pihak Putri Banyuasih masih keneh katempo ngagoler. Maneh reuwas barang ngadenge si Amung rek dihukum gantung teh. Atuh teu rek ruasna kumaha?
dasi horeng nah teh nyimas banyu asih teh geus bener-bener bogoh kasih amung geus teu bisa dipapalerekeun deui. Kunian putri banyu asih hudang tuluy nyamperkeun ka Ratu Mayang Asih indungna bruk nyuuh. Kanjeng ibu, cek putri banyu asih kadenge bade sumegruk ceurik. Kunaon anak king, kunaon? Geus ulah sedih. Ayeuna manusa nu campelaka hidup teh ku ibu bakal dihukum berat. Cek Ratu Mayang Asih bade ngucapan sirah putri banyu asih. Sanes kitu kanjeng ibu. Atuh terus kumaha kaoyong nyai teh? Tanya Ratu Mayang Asih deui. Upami tiasa mah eta manusia teh ulah dugi ka dihukum kanjeng ibu. Nah kitu, kapan geus hak campelaka hidup? Sumuhun kanjeng ibu, tapi abdi mah bogoh pisan kanjeng ibu. Abdi hoyong ngadahup ka anjeunna, cek putri banyu asih. Teu, wayahna teu bisa nyimas. Eta mah geus jadi aturan di negara urang. Ibu teu mungkin ngarempak aturan. Lantaran ibu bisa dianggap ratu nu teu adil, cek Ratu Mayang Asih. Tapi ibu, terus abdina kedah kumaha atuh? Abdina bogoh pisan ka Kang Amung, cek putri banyu asih. Wayahna kaputusan ibu mah moal bisa dirobah deui, moal bisa diganggu gugat. Ibu moal ngarempak aturan. Ratu Mayang Asih keukeuh kana kaputusanna. Nyimas banyu asih geus teu bisa kumaha-kumaha. Manehna ngan saukur sumegruk ceurik, cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaayaan di alam siluman belut. Harita Ratu Randita geus hasil mawa si Jubeh ka nagarana. Katempo si Jubeh dina kaayaan linglung teu inget kana nanaon. Sorot matana kosong ngan saukur pulunga polongo. Ratu Randita tuluy nyalukan si Baruna jeung si Baruni, dua urang gulang-gulang kepercayaanna. Baruni, cek Ratu Randita. Teuila kurunyung si Baruna jeung si Baruni nurojol nyampeurkeun. Abdi kaula nun, aya pikeun saeun naon nun? Abdi oge nampi parentah nun. Si Baruni oge ilu nembalan. Tampo kumaneh kaula geus hasil mawa manusia. Ieu manusia ku kaula rek dijadikeun budak pikeun babakti ka kaula. Tapi kaula embung lamun ieu manusia engkena kalah malik khianat ka si Amung. Beras kerah dikumahakeun atuh nun. Ayeuna panjarakeun heula ieu manusia. Ulah dibere dahar, ulah dibere nginum. Engke lamun manehna geus langlayeuskeun ka kareh ku kaula bakal dibebaskeun, bakal dijadikeun budak supaya bisa nyimponan ka hayang kaula. Mangga nun, parentah dilaksanakeun ku si Mabdi, cek si Baruni bari tuluy kep si Baruna jeung si Baruni newak leungeun si Jubeh, tuluy diseret rek diasupkeun ka panjara. Ratu Randita tuluy leumpang ninggalkeun eta rohangan. Aing kudu mariksa heula kaayaan tawanan. Utamana mah tawanan nu bakal jadikeun wadal ku aing jeung kasakten aing. Gerentas Ratu Randita. Ratu Randita terus lempang pas marengana liwat ka hiji palataran si alun-alun kotempo lega jeung hejo ku jukut. Didinya kadenge suara awewe nu humarurung tulung-tulungan. Tulung Amung, tulung. Cek eta awewe Ratu Randita ngalir ka pelebah datangna sora tuluy lempang nyampeurkeun. Breh didinya katempo aya nu legok siga hawangan. Ratu Randita tungkul nempo ka handap. Si horeng di handap teh aya binirah anu awak jeung sukuna ditalian ka ditu ka dieu meureun rek dijieun kereteg teh. Nempo kaayaan binirah kitu Ratu Randita seuri meuni nyerengeh. Montong humarurung kitu manusia eta hukuman pikeun Andika. Pongan geus wani-wani rek nanasa ka anak kaula, cek Ratu Randita. Bebaskeun si aing siluman, bebaskeun. Lamun teu Andika bakal meunang pangwales ti anak kaula, cek binirah. Ulah sok ngempis ya manusia. Sing teu nyaho si Amung anak Andika teh ayeuna geus jadi patalukan kaula. Manehna geus munjung ka kaula. Kabeungharan nu dipika boga ku manehna teh kabeh pamere kaula. Geus ngajerog sia, besi cacak sia ku kami. Cek Ratu Randita deui bari leos bae indit. Sora binirah anu jerat-jerit terus bae kadenge sakali-kali sadana teh ngading dieu ceurik menika nyerian.
Ari raturan di tanah terus lempang sup ke hiji rohangan nu sejen. Di dinya rohangan teh katempo gede. Di tengah-tengah eta rohangan aya hiji guci meuni herang koneng siga dijieun tina emas. Keur kitu keprek eta guci teh teu ujug-ujug peupeus. Raturan ditareuwas, "Be, nah, guci pusaka aing ujug-ujug peupeus. Sigana mah ieu teh kila-kila bakal aya nu kajadian ye." Raturan dita penasaran naon anu bakal kajadian. Tuluy mah meureumpkeun panonna hayang nyaho. Bray, tetempoan mata batin aturan dita katempo mimiti caang. Ngan waktosna seep, ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.